Abdi karek nyadar ternyata hemat teh lain saukur meuli anu murah. Kadang anu leuwih penting teh justru ngarawat barang anu geus aya. Salila ieu abdi kur mikir mesin cuci teh cukup dipake hungkul. Ternyata bagian jerona ge kudu dibersihkeun da lamun henteu mah salian ti kotor pinuh bakteri, mesin cuci ge bakalan cepet rusak. Daripada mesin cucina bermasalah terus keluar biaya servis, abdi mah leuwih milih rutin ngarawatna ti ayeuna. Tah ieu anu sok dianggo ku abdi mah pamirsa, Uniclean washing cleaner, ngangkat residu deterjen, kotoran, sareng bau apek di jero mesin cuci. Jeung ieu mah praktis tanpa kudu dibongkar-bongkar. Pokona mah hasil cucian lebih bersih jeung seger lain saukur bajuna. Cara ngagunakeun oge gampang pisan, tinggal dituang we Uniclean washing cleaner-na, tas secukupna dilebetkeun we kana mesin cuci. Ieu teh deterjen biasa pamirsa, cuman ieu mah khusus kanggo mesin cuci. Pokona mah aman kanggo top load sareng front load, cocok oge kanggo pemakaian rutin supaya mesin cucina tetep higienis. Uniclean antos masuk tinggal dikucuran cai menang 3 parapat jero mesin, tinggal dijalankeun siklus normal terus kitu mah antepan we 10 nepikeun ka 15 menit mah. Tuh geura kokotorna ge kaangkat sadayana, pantesan atuh ari tos nyuci teh baju teh anger we bau apek. Hayu geura urang puterkeun deui sakedeung mah, tatos kitu mah tinggal dibuang we caina. Caina tos dibuang, kokotorna menikeun ka nyararang sangkos kieu, teras we ayeuna mah tinggal dibanjuran dibersihkeun. Tah engke teh sisa-sisa kokotorna teh bakalan paralid. Duh ayeuna mah pamirsa mesin cucina tos bersih deui teu cara tadi meningkat bulau hideung dekil deui. Kadenya pamirsa ulah nungguan mesin cucina mogok hayang diservis. Hayu geura ajaran Uniclean ayeuna, mumpung hargana nuju promo, geura cek di keranjang koneng ayeuna.